Bismillahirrahmanirrahim. Pengajaran jarak jauh bahasa Sunda kelas 2 sareng misere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dijawabnya rampe. Hai anak-anak kelas 2 yang misere rindukan. Kumaha kabarna damang? Mudah-mudahan sing sarehat sadayananya. Amin ya robbal alamin. Tetap semangat ya rasku. Ulang kawitan ya pengajaran dinten ayeuna. Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun rupa-rupa makhluk hirup. Aya manusia, sateuan jeung tutuhan. Ciri-ciri makhluk hirup nyaeta hiji ngabutuhkeun makan sareng nginum, 2 bisa gerak, 3 tumbuh atau ngagedean, 4 berkembang biak atau ngalobaan. Nah, contohnya iya perkembangan pada manusia dimulai orok, balita, anak kecil, remaja, dewasa, dan manula atau nini jeung aki-aki. Nah, hidup kaasup ka maneh. Nah, iya aya contoh gambar sasatuan anu bisa ngahasilkeun jeung nu teu bisa ngahasilkeun. Aya lalay, lauk, elang, hayam, cacing, angsa. Nah, contoh satwa nu bisa ngahasilkeun nyaeta hayam. Coba hayam bisa ngahasilkeun naon wae? 1 endugna, 2 dagingna, 3 buluna oge bisa dihasilkeun nya, bisa jadikeun naon tah. Gambar ieu salah sahiji contoh ngarawat sasatuan nyaeta kudu sering diparaban. Nah, ayeuna anu gaduh peliharaan sok diparaban tara, sok diurusan tara. Nah, ieu contoh tutuhan atau tumbuhan. Aya balakar atau semak-semak, cukut atau rumput, tangkal rambutan, tangkal cau, tangkal kalapa, kekembangan, kembang melati. Nah, ada yang tahu itu pohon apa? Kalau di Sunda ini namanya tangkal sampe. Banyak manfaatnya. 1, daunnya bisa untuk lalaban, apalagi sampenya buat makanan atau kadahara. Tutuhan oge bisa dijadikeun obat-obatan. Salah sahijina contoh ieu namina daun sirih. Pasti sering kan ninggalina daun sirih teh kanggo antiseptik. Cukup sekian pembelajaran bahasa Sunda dari misere. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap semangat ya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.